aing mah euy kita nagih hutang kudu nagih hutang teh euy aing mah teh jelema teh arareuweul di euy hoream deui teh sorangan teh ieu teh minta budak teh sanya aing mah nyeri cangkeng gitu aduh tepat peuting gulat jeung pamajikan gitu ah. Ini mending dengan jelema ini mending dengan budak lah yang gitu mah. Kamari sahanya euy nu ngajailan kopi urang aing geus kan nikmat teh. Jadi dia teh kieu banyak. Ini mah barang dahar teh. Tah geuning kabeneran teh aya budak maneh hei. Kang Haji. Duit teu boga itu. Kanyuk kitunya. Ini berean mah nya. Ini kan nyobaan ana mah. Kan naon? Iya, lapan iya. Makan bubuk. Oh. Daek teh gawe di anak lah. Kela gajina gede tuh. Atuh gede gajina ge. Butuh sapeda teh. Ini sepeda kieu ya. Emang gawe naon gitu Kang Haji? Iya nanti tukang nagihan. Jadi tukang haji tang ngobrol lieur di ukta. Oh, sepeda gitu itu tawarkeun naon. Iya butuh duit ya. Sabaraha? 20 we lah. Oh, 20 sepeda kieu. Yang kudu kadinya di kampung mana tuh hasil jadinya we. Entar ini dua merek ieu mah. Mana tuh udah make ayatnya 20. Oh, dia Kang Haji tadi dia ngobrol tuh. Heeh. Kumaha? Aing mah. Kumaha tadi teh? Kurang din. Ngajak ke mana gawe da itu 10.000 lah. iya aku tong 10 teuing 20 atuh 10.000 sedang yang jajan mah. Hah? 20 dilepas ya Gaweana kumaha wae teh Kang Haji? tugas tagih ieu nanti utang lah Tagih hutang. oh ieu mah urut artis ieu mah Urut artis mah ya, artis pakai sepeda kieu. anak Raffi Ahmad make ieu Aduh. 10.000 dibikin mah ya. Oh, atuh insyaallah Kang Haji daek lah. benar Bener. pokoknya mah gajinya gede sete Sabaraha tah gajina nah badan di atas UMR Cianjur lah pokoknya mah 10.000 deui jang bensin. jadi apa Dibikin mah 10. 20. Baik itulah, lima itu sudah toh lah. Sudah dia nya. awet Dia itu dia. Dia. sing awet ke arena aja mantap atuh. Lain nah henteu ku Kang Haji atuh padahal. udah kan nyeri cangkeng puting orang Ieu nya tok brutnya. semekon Oh. majikan Siap. Nuhun pisan yang ya. Oh. Tapi kan budak teh dua sepeda kieu 20.000. Ah, mun teh karunya mah dibeli dah. Siap, komo gajina gede mah Kang Haji lah. apa teh ke anak sa Haji Pedit ya. Haji Jamil Haji Pedit Jamil. sama Oke, lah cek batur gitu. Kang Haji lah Pedit. kurang deh ya matinya Heeh. teh lucuran Siap. Nuhun Sabari ieu deui. Kang Hajinya pagaweana. Duh, lumayan pantah rezeki anak saleh teh. Mantap pokoknya mah.
Beli nawannya nih gitu nih yang betul ya karena Alhamdulillah ayeuna mah urang teh boga pagawean nya teu naon bagian ieu ge tugas tagih oge lah. Kan agak badag ki mas cocok aya nu teu maya kagum panjang karena sakit sih kan. ini betul nih Astagfirullahaladzim, ieu nu ngararingem meni eueuh nu malalayar. Dicarakeun nyeumna we janji heueuh rek malayar. kulkas udah kulkas Hai, beberapa saat kemudian batuk lagi. Aduh, Waduh giliran ditagih mah lompatan we. Cukup. Ayo. Mana itu?